Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring kujang combro. Seperti biasa, dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui carita dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita ngeunaan nguseup. Mangga atuhnya ka pamiarsa wilujeng ngadangkeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan nguseup. Kang Sabri ngingkig indit kakidulkeun tuturubun kahandapeun jambatan di sisi walungan. Alak ilik neangan tempat nu merenah keur nguseup. Maju ka belah kulon neangan tempat nu liuh deukeut rungkun sadagori eureun. Didinya caina rada ngajumbleng teu nyeot teuing. Siga leuwih tuluy bebenah. Tali keur nu rada kusut dibeberes, dipasangkeun kana jejer waregu. Useup dieupanan ku cacing kalung. Lung useup dialungkeun kana cai nu ngajumbleng. Diuk andeprak dina jukut nu semu remisan. Tabuh salapan isuk-isuk keur mejehna hanet moyan. Langit lengleng, angin ngahiliwir, nyak serak hanet mata poe kana tonggong. Diusapan ku angin ngahiliwir genah karasana. Poe ieu rek nguseup, rek mopohokeun karudet sapopoe. Mata dipake manco kana tungtung jejer. Mata manco kana kanur, mata manco kana kukumbul. Sakapeung panon lalajo budah cai nu silih udag. Sakapeung panon lalajo runtah nu palid. Sakapeung panon lalajo tungtung daun anu kaoyagkeun ku angin. Pikiran museur hayang meunang lauk gede. Ngalalentuk nyekel jejer karasa cangkeul. Jejer digolerkeun dina jukut. Didempet ku keuneng. Bisi jejer kagusur mun aya nu nyanggut. Muka kantong nu disolendangkeun ngaluarkeun bebekelan. Kulup sampe jeung cai hanet dina termos leutik. Lemper 2 siki jeung leupet 2 siki. Meunang meuli ti warung Ceu Nyi basa rek indit. Karasa nikmat ngagayem kulup sampe diguguntur ku cai hanet. Ditambah ku ngagayem leupet hiji, pedah tadi isuk can sasarap. Seak jejer aya nu metot, ngajol, meh-mehan teu karawel. Jejer waregu melentung da ditahan terus semu dikenyedkeun. Tuluy digolosor bari kenur ditarik digolongan. Tah di dieu nikmatna nguseup teh keur pabetot-betot jeung lauk. Mun teu tapis ngulur jeung narik, lauk bisa leupas deui atawa kenur pegat. Gudibegna lauk kaciri dina cai nu rada ngambul mulek. Meunang bibit yeuh, lauk beak tanaga. Nyanghap ka luhur beuwirna katiir ruruhit. Usep lauk engap-engapan ngahegak cape. Pasrah kokoleaban dina beungeut cai. Nyaan bibit mun ditimbang mah kira-kira aya sakiloeun. Kitu geurentes Kang Sabri. Kang Sabri muruh ka sisi walungan nu dicekel lain jejer deui tapi kenurna. Dipulut ku leungeun, lauk ngambang engap-engapan. Barang rek kep dicekel pisan lauk ngagudibeg. Cai muncrat kana beungeut Kang Sabri. Bis bae leupas. Lauk ngoleap deui, kek ditewak beunang dibawa ka darat. Lauk teh buncir, siga keur endogan, buat tereh megar. Kang Sabri netep lauk. Lauk netep Kang Sabri. Bewer lauk engap-engapan Kang Sabri ngahuleng.
ngapna lauk siga nu ngajak ngomong. Lila-lila laukna limpe. Ku Kang Sabri diwadahan kana koja bekelna. Tuluy dikana caikeun. Lauk buncir hayang lepas. Koja dicangredkeun kana sadagori. Lauk buncir ngagudibeg. Koja jadi panjara. Kang Sabri ngalungkeun deui usep ka leuwih. Dikenyet-kenyetkeun sangkan kenurna mernah. Panon mancoka tungtung kenur kana jejer weregu. Lauk dina koja ngagudibeg. Kang Sabri ngareret. Nya buncir lauk teh. Keur enogan tereh megar. Mun ieu lauk diala, digoreng, dicobek, make sambal jahe atawa dipesmol, endogna pasti pungkil jeung girinyi. Di dahar sosoranganan bari sila andekat, nyetrok cengek, seuhah, nikmat ka bina-bina. Tapi sahanu rek masakna. Di imah ngan sosoranganan, imah ge ukur kamar kontrakan. Sabenarna gampil nu masak mah, tinggal dibikeun ka Cek Nyi nu boga warung hareupeun kamar kontrakanana. Moal burung diasakan sapamenta bager, Cek Nyi mah mineng ngirim dengan sangu. Mineng mere nganjuk mun keur teu boga duit keur meuli dengan sangu. Kang Sabri lalagasan keneh gawe jadi guru sakola dasar. Kakara 2 tahun diangkat jadi pegawai negeri. Mun pas sore ka kamar kontrakanana, rajen sok datang anak Cek Nyi nu kakara kelas 5 sakola dasar ngadon nanyakeun PR ti sakolana. Wekel budak teh terisi tatanya. Pinter budak teh da teu weleh ranking di sakolana. Eta meureun pangna Cek Nyi jadi bager. Keur Kang Sabri mah resep weh ngajar ka barudak teh. Da eta mah geus tugasna predikat guru teh teu lepas najan teu keur di sakola. Di mana bae ge kudu tetep mere contoh ka barudak. Ayeuna ge ngusep teh pedah weh keur poe prek. Rek balik ka lemurna rada haroream. Maklum akhir bulan. Boga bekal teh ukur cukup keur dahar. Lauk kokoleaban dina koja. Nya gede lauk teh. Mun dijual bakal payu meureun 20.000 mah. Cukup keur ngabanjel dahar 2 poeun. Lauk ditetep buncir pisan. Endogna pasti loba. Mun megar pasti 5.000 atawa saeutikna 500 burayak. Anak lauk ngap-ngapan. Kang Sabri netep ka jauhna. Kana budah cai nu kabawa palit. Kana tungtung jejer. Kana kenur nu keur manteng. Mun lauk digoreng, didahar jeung sambal jahe, ukur nikmat saharita. Mun lauk dilepaskeun tuluy endogna megar, meureun bakal baranahan. Lauk nu galede bakal nambahan di ieu walungan. Kang Sabri inget ari keur mere pelajaran lingkungan hidup ka barudak. Sok nganaha-naha kanu ngala lauk make setrum. Sok ngananaha kanu ngala lauk make tuak. Sok ngananaha kanu micen runta. Sahayuna sok ngananaha ka pabrik nu micen cai kotor sahayuna. Sok ngananaha kanu ngaranjah leuweung sahayuna. Jejer nu dicekel diselapkeun jeung kenurna dicangredkeun kana tangkal sadagori. Kang Sabri ngadeukeutan kana koja, pikirana sabil lepaskeun atawa entong. Mun digoreng garing dicocolkeun kana sambal jahe. Bakal nikmat di daharna. Mun dilepaskeun endogna bakal megar jadi burayak sakitu lobana. Kang Sabri panceg. Mending dilepaskeun. Kang Sabri inget kapiadina.
nuker bureyang bulan alaeun. Mun lempang siga nu ngagegag teu weleh nyekel beuteung. Kang Sabri inget kumaha cakah cikihna kulawarga waktu kapi adina brol ngajuru. Kang Sabri ngadenge kumaha ngahegakna nu ngajuru. Kang Sabri milu ngarasakeun kumaha bagjana nu ngajuru kalawan salamet. Orok di adanan, orok di mandian, orok dibageakeun. Indung jadi papayung, indung tempat panyalindungan. Kanyaah indung moal laas ku jaman. Koja dibuka lauk disorong, sina ngaloyong ka walungan. Baripok ngomong lalaunan. Lengli jung gerak ngajuru sing baranahan. Anak maneh sing loba minuhan ieu walungan. Gerak aping anak maneh nepi ka gede. Bulan hareup uing rek ngusep deui di dieu. Meureun bulan hareup mah maneh teh kawajiban ngaping anak geus lekasan. Maneh kudu nyantok deui eupan kami. Kang Sabri nyebut Lengli teh pedah inget kana dongeng si Leungli lauk nu sosobatan jeung budak awewe lanjang. Keur kitu aya nu ngomong tukangeunana. Tekan nyawan ti mana jolna. Nah dilepaskeun jang guru. Ari dilieuk sing horeng mangkanta. Tukang beca nu sok mangkal di hareupeun sakola tempat Kang Sabri ngajar. Sumuhun Mang. Karunya nuju buncir enogan. Lah jang guru mah ari ka emang teu karunya kitu. Mun di ka mangkeun mah cekap kanggo ngalironan beas 3 kiloeun. Kang Sabri teu ngomong. Ukur celemet bari si banyo terus meresan koja. Kang Sabri teu mikir nepi ka dinya. Teu mikir lauk kudu dibikeun ka mangkanta. Muhun Mang, engke upami kenging deui. Ukur kitu ngomongna Kang Sabri. Leres jang guru, da panginten urang mah benten paniatan ngusep teh. Eta emang mah sakapeung sok nongton nu ngusep di laut dina televisi. Geuning upami tos kenging teh laukna sok teras dilepaskeun deui. Benten paniatan kumaha Mang? Ari emang mah ngusep teh teu benten sareng usaha numbu umur. Hasil tina ngusep teh kanggo barang dahar barudak. Selang-selang tina ngabeca. Upami hasilna seueur tiasa digontoskeun kana beas. Upami hasilna sakedik nya sok digoreng we kanggo rencang sangu. Ari niat jang guru mah panginten ngusep teh mung sakadar kalangenan. Mung resep nuju di sanggutna. Hasil laukna sanes udagan. Suka bungah teh nuju pabenyeng-benyeng kenur. Melengkungna jejer. Gudibekna lauk. Ari kanggo emang mah suka bungah teh ningali anak tiasa barang dahar. Bala kecerakan dahar lauk. Kang Sabri ungut-ungutan. Kang Sabri mulut kenur. Kang Sabri memeres jejer. Mangkanto ngajogo nungguan usep disanggut. Kang Sabri amitan mulang ti heula. Sabulan ti harita dina mangsa poe pere. Kang Sabri keur ngajogo sisi walungan. Tempatna urut ngusep bulan kamari. Jejer waregu di lelempeng tali kenur di beberes. Ruruhit usep make eupan cacing kalung. Niat ngusepna hayang menang lauk gede. Mun menang laukna rek dibikeun ka mangkanta. Usep dialungkeun kana cai nu liuh. Nu caina semu muih lalaunan. Anteng manteng netep tungtung jejer. Anteng netep tungtung kenur. Anteng netep budah cai. Cek sawareh
ngusep teh pagawean tambuh laku ngajajentul moe maneh. Cek saware ngusep teh nenden harapan. Apan rizki mah tara pahiri-hiri. Kang Sabri salila ngalalentuk nenden harapan. Hayang ningali barudak mangkanta balak kecerakan. Meh tengah poe jedut usepna aya nu nyantok. Kulusur kenur teh ngadudut. Jejer gawat di kenyang ngagentak. Lauk karasa nyoloyong ngilu kana kenur nu dipulut. Eueuh gudibeg. Eueuh pa benyeng-benyeng kenur. Kaciri lauk badag. Ngoloyong nuturkeun kenur. Kang Sabri olohok. Di tukangan lauk badag ting gurilap. Lauk leutik siga nu ngiringkeun. Loba pisan. Ngaratus buang ngarebu. Laletik keneh. Sagede-gede cingir budak. Lauk badag beki nyoloyong nampe kana biwir cai hareupeun Kang Sabri. Subhanallah cek Kang Sabri. Kang Sabri turun ngadeketan lauk tuluy dirampak dihanjatkeun ka darat lawa-lawunan. Diangkat ku dua dampalengeun lauk cicing. Lauk ukur engap-engapan. Ieu teh maneh lengli. Kang Sabri ngomong semung harewos. Lauk ngagibek lalaunan. Dina biwir cai anak lauk beki ngaronyok. Siga hayang ngajol ngadeketan ka lauk badag. Kaindungna. Kagamar beungeut mangkanta nganaha-naha basa lauk dilepaskeun deui. Kagamar barudak mangkanta balak kecerakan ngadahar goreng lauk. Lauk badag diusapan. Lauk badag dirawu dikacaikeun deui. Lengli kuringan nuhunkeun, anjeun geus nohonan janji. Anjeun tigin kana janji. Jung geura aping anak maneh. Sina galede. Sina ngabeungharan ieu walungan. Kang Sabri ngaharewos bari nepak cai. Tuluy si banyo marsihan ramo. Lauk ngoleab. Nyoloyong ka tengah cai nu ngajumbleng. Ngagedebeg rosa. Cai muncrat kana beungeut Kang Sabri. Kang Sabri seri bari ngusap beungeut nu baseuh ku cai walungan. Lauk teulem dituturkeun ku anakna nu laleutik keneh. Kang Sabri beberes. Kenur di golongan, eupan diawurkeun ka walungan. Kang Sabri ngagedig ngingkik balik. Tah sakitunya dongeng ti Simkuring Ujang Combro anu ngeunaan carita ngusep. Mugi ieu teh dongeng tiasa ngahibur palawargi baraya Ujang Combro. Hatur nuhun atos nyupport dugi ka ayeuna Simkuring nambe sumanget ieu teh ngadongeng deui kitu kanggo palawargi baraya kitu nya. Mungkin dilajeng deui dinu sesi danget dongeng anu sanesna. Simkuring pamit lah, amit mundur, amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.